ampun geningan kebenaran aya dulur. Karena ini hampura lah Sami-sami mohon dia sami-sami aduh nu mau teh sandes dulur abdi teh. Ya. Aduh keur para rusing Kunaon dulur. pusing kunaon. Nya santeuna lahahnya pan ayeuna teh pan lobaran. Lobaran teh santeuna meureun urang teh. Ya lobaran abdi teh kekayaan kita sedih. Sedih kunaon. Sedih. Geus. Sedih yakin sedih teh geura budak can kabeli baju. Budak teh santeuna ai subuh sok ngelabon Mang Obed. Bapak sedih geura bapak. Abang ira hareup beli bajuna cenah. Omongna tes lebaran ayeuna geus kieu deui wae. Keur pusing. Apan kemarin menang bantuan teh. Ieu menang bantuan oge da kumaha atuh budak kitu kawas rinyuhna geura. Sabaraha? Kawas rinyuh aya 42 eta budak di dieu teh. Hiji oge eueun nu teh kabeli-beli acan eta baju. Eta budak apa hayam lo Ih justru eta ada teh jawabannya ngingu hayam teh sugan lobaran teh kitu ngalah pararae geura dasar keur. Di mana baju budak can kabeli, di mana pamajikan keukeuh wae teh nu aranna si Iyo kos budak leutik. Kunaon? Urang baju teh cenah hideung deui. Emang eueuh nu Nempo lain. batur mah ya nempo batur. Brak hejo. Brak koneng. Brak beureum. Diung teh mereka tapap. Terus meser cenah itu teh naon teh miliki sitip. Miliki sitip kan nu beureum di dieu teh. Eta lipstik. Oh, lipstik. Lipstik. Nya lipstik. Nah. Terus ieu make sado nu hideung. Nu hideung. Eta mah kuda sadon mah shadow. Oh, sado muhun. Jawana mah supaya geulis meureun hayang kawas batur dangdan. Apa geus ulah pusing-pusing apan ieu pare sakit. Alhamdulillah ya boga pare teh lain anu abdi lain. No. Ya abdi jadi mah keur mikirkeun ka tiis, mikirkeun ka pusing. Harus singgangan nembok pare. Ini mah pare batur. Kuring beuti saboga beunyer-beunyer acan. Ya jawana mah hayang ka pandang ku batur dus obet sawahna lega. Dus obet sawahna lega, kebonna lega. Sengaja ulin keur mikir ka bunga. Ulah sampai diimba dipikirkan pusing. Dulur, abdi geus kadit geus bener-bener. Geus pusing di imba. Terus ayeuna ari kumaha? Ya ayeuna mah abdi mah da kumaha atuh meta pandangan sugan ka dulur kumaha sugan. Dulur gaduh artos tambutan teu. Geus ka Bang Emok we atuh. Waduh, alim ka Bang Emok mah bising dikeureuyeung ke. Teu ageng nambut oge cuman 1 miliar gitu. Ya aku budak aya 42 anak di dieu terus sampeuna pamajikan budak awewe lalaki kudu pake sapatu. Teu kira-kira. Pan ayeuna mah urang penting pisan da. Aduh sarua wae nu jadi koplok mah era. Kolot. Nya nu jadi kolot mah era nu batur anak mandugara raga baju araralus. Oh wah nu goreng teh ninggal anak kuring mah mericara reurik. Ku hayang sarua jeung batur. Geus. Sedih. Geus ayeuna mah geus. Urang hadi teh lain hayang ngiludihan Mang Obed. Geus mah teh keur naon Mang Obed mundar-mandir teh. Ya abdi teh jawana mah keur ngagimbrang-gimbrang hate. Hayang nyugemakeun budak kitu da di imah dia teh Bapak iraha meuli baju teh. Gitu jeung kitu wae. Geus puguh abdi ka ditu. Ka dieu bulak-balik nunduk kitu. Aduh. Batak lieur, abdi mah yakin lieur. Nah, geus ayeuna mah urang-urang balik heula. Geus ayeuna naonan di dieu da pare-pare batu. Sunggan teh pare sorangan. Aduh, lamun Abang Obed cenah boga sawah naon boga pare sorangan. Moal pusing aprak-aprakan ka sawah batur. Jawana mah dieu teh keur nyugemakeun diri, hayang ngahibur diri supaya teu istri herang panon. Ye beuteung mah mani asa puyeng, beuteung mah asa puyeng. Aduh, Eta beuteung mah lain di dieu. nya di mana? Dieu tah beuteung, eta mah. Beuteung mah mani asa puyeng, abdi mah yakin. Ieu mah cokor ieu mah. Oh iya cokor. Ari cokor mah lain nu kitu. Ari cokor mah nu penanti nyangu, eta aranna cokor. Gitu. Geus ngaco arek ampun aya Obed ya, arek ngalanjutkeun perjalanan dia. Ampura ya dulur ieu. Geus ya. Alhamdulillah kahibur-hibur. Assalamualaikum.